Lah ya, rombongan sudah tiba di lokasi. Ini dari nikahkeun putra nu kasabar hiji? Abi. Ya nikahkeun putra sabar hiji? Kedua. Oh, kedua. Oh, ya sahabat ya. Rombongan sudah mau menuju ke lokasi acara ya, melewati jalan. Mak, itu di kampung naon, Mak? Kubang. Kampung Kubang teh melebat desana teh ka mana? Pangereuna. Pangerenan, kecamatan mah Limbangan ya. Mohon. Eta anu bade nikahkeun teh keluarga Bapak saha? Ujai. Bapak Ujai, mohon. Bade kaonangan ke siang panginten. Hah? Kayak kaonangan, kauleman. Mohon. Atur nuhun mak nya. Kampung Kubang, Desa Pangerenan. Pernikahan di keluarga Bapak Ujai nya. Ini mah kampung di atas gunung pisan mah nya. Tapi rawaseun suasanana adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Deni Syarifudin. Hari ini Deni Syarifudin mau meliput pernikahan adat Sunda ya. Ini berada di Kampung Kubang, Desa Pangerenan, Kecamatan Belubur Limaman, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan nanti ini ya pengantin melewati sini nih, jalan setapak ya, pesawahan. Tuh. Jang. Ya teh, Kampung Kubang ya, Daras? Ya, Kampung Kubang. Bagaimana keseruannya? Yuk simak terus ya, dapat. Kampung Kubang yang berada di atas gunung. Teh rombongan di mana teh? Malangbong. Nah, tabu sabaran namanya tadi tuh. Tabu genep. Perjalanan aku mana mbak? Ada ekstrimnya, banyak banget teh. Anu nikah teh kan saya teh pada nikah teh. Wargi, mohon moga dilancarkan teh ya. Malambong, Cilampuyang ya teh. Lah ya, rombongan sudah tiba di lokasi. Ini dari Malangbong. Oh, gitu. Kumaha teh dia di perjalanan kumaha? Ekstrim. Kumaha perjalanan anak namanya? Nanjaknya, aduh, tihanap nanjak terus. Kumaha persiapan anak? Pada ya, aduh, siatif pengantin. Rerek mana? Nikahkeun putra nu kasabar hiji? Abi. Ya nikahkeun putra sabar hiji? Kedua. Oh, kedua. Mohon. Semoga dilancarkan Pak acaranya. Itu di Malangbong ke kampung ieu teh Kubang ya, kampung terujung Pangerenan. Rombongan ya, persiapan menuju lokasi. Ya sahabat ya, rombongan sudah
mau menuju ke lokasi acara ya, melewati jalan setapak pesawahan. Ini berada di kampung di atas gunung ya, Kampung Kubang, Pangerenan. Masih banyak ya di belakang yang ikut jajak pengantin. Ya Habib salam alaika silaturahmi Bu. Ya mangga Pak, salam Pak, pengantin Pak. Mangga kabesan. Oke, posisi gimana? Mas naganya Bapak. Bu Bapak. Neng bagi dua Neng, pagar ayeuna bagi dua Pak Pali Bija Neng. Kali dia sapa lagi. Deh ke pagi dia. Husaini marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jaddal Husaini marhaban ya aini marhaban marhaban jaddal Husaini marhaban ya Rasulullah ya Nabi marhaban bika inna bika nas'ad marhaban ya nur aini marhaban marhaban jaddal Husaini marhaban wa ilahi marhaban jud wa balli kula maqsud marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jaddal Husaini. Suatu pemandangan yang sangat indah. Alah, saya bocor. Saudara dari Balitana lamun di payungna ngaminani adu sebat biasa langsung padi tepat. Anu bade nyerengkeun ataupun sebagai anu bade nyerahkeun. Insyaallah waktu sepuh di calon pria sawan aku pangusana sudah kembali di sana pangusana Bapak Bakar pangatia salam jual merpati korsa anu pangsi. Ya, mangga tampi Bu. Tampi mangga silaturahmi. Salam Bu.
Karena akad matang tarik. Ya, bangga Bu, mundur Bu. Iya. Bangga Pak, silakan Oh, iya. Pak. Anu kamari ge. Jadi itu di mute dah. Di mute Pak. Jadi Aduh, kacek cantik urang sadayana sumangga sajaten pelaksanaan painasip kuring yung jom tertulang supados mungkin sebagai fotografer uninga painten mana anu sebat nawali anu alhamdulillah mangga pangresana wali ramana ku anjeun kedua mempelai calon istrina bade di uninga tu kumaha ya biasa dibantos wae kapager ayu antara pisah wae selaku Julius mangga calon mempelai istrina hoyong dihadirkeun saurna teh mangga calon mempelai istrina teh dihadirkeun paling alhamdulillah di pihak KUA Parangsukeun urang sadayana kang memimpin acara itu kahir teras walina parangtos dipaeun urang sadayana calon mempelai pria parangtos aya oke calon 24 kieu ning marsa teh cenah engke madu ka 2040 yeuh keneh alhamdulillah. Oke kanggo saksi panten sumangga kanggo saksi di calon mempelai pamaget biasa menempati di palih tangan pribados. Kanggo mempelai istri saksi di palih dia panten. Nah, saksi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Allahumma sholli ala nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu ta'ala bi risalati rasulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yu'ati ni'ama wa yukati mazidah ya rabbana lakal hamd. cara ramah tamah ya. biasanya pangareman tenang amin bawa pimpinan Bapak Mai Wading saya berarti mangga. Oke, terima kasih.
langsung ke Bapak Surya Sanjaya. MC na ulah hilap di MC na mangga biasa ku mang aung wae nya. Terjangkau terjangkau biasa nego lah. Lagi. 2 Bapak dari perkawis sawer bahwa agama sareng dari tanah itu diharapkan itu dihalalkan berarti sawer maka itu disawer itu sawios-wios panjang masalah tapi dan orang Sunda kagungan adat kagungan budaya sama wajib itu kedah dipanjungkan ke urang supados itu urang ratus kagungan caroge badai kamana kami wartos kamu istri mah bujung-bujung pengantin baru wajib bewartos menuju dan caroge nuju bobo nuju di kekepan badai balik ke dahwa wartos nuju dan caroge ngomong berangkat tadinya oke kasih selera peratus kagungan segera suruh segera burit geus penasaran di bareto nya alhamdulillah terlaksana ayeuna pamugi sinjan dan barokah saterasna saktasi panadinya Bismillah ngawitan hidung disarengan ku hariri nyabatas meni pangeran anu sifat Rahman Rahim wa kasih makhlukna laksanakeun parentahna beuhi kasep oma kuidap kabika sedasar rukun modal sosialis laku ada budi mulayakan diri pribadi nyanak diri si taliti nanadat kama susirang nampi rahmat Gusti bager pula badai ngarempak papagon agama sarang dari gampang kudu akur jeung sasama gunakeun anu manfaat aya dina karidoan sangkan monang kabagjan dina poe nu kamari eta sing jadi emotan kalawargi sadayana pake toma panuntungan ayeuna urang omen muguhin rahmat nu agung murati Gusti Awidi hidup parantos ngadaku ngadadi hiji ibu ngaburkeun make di payunnya enak orang atoskeun heula urang pupuskeun heula ka atos terang sema ke raosnya urang rasekeun heula Bapak nana atuh panyanakeun ieu nang sana ka desa pajeng lekan sana ka dia bager aduh ieu nya cuk sok karatih bager iya papayun-payun kasih
soka kita contoh sareng simbolnya salira parantos kagungan bojo kedah meka cinta meka nusansan bojo ceritanya bakal ayat contoh ayat sai dina albat wadah kalayan aya liangan kantos kuage kapenak buka irahak penak mah bakal sai ayat sai dina tempat kalayan aya liangan bakal kapenak tapi liangan dicocokan kene sok neng kepengan kuneng kepengan Aat, sana cocok aku Aat. Sok, ari pamungkit mah lain sok bujurna. Bujurna biasa. Tinggal ya liangan tinggal heula. Aya teu Aya saya. Alhamdulillah. Seuseut kita cayana bager. Bagernya ya hareupa sok tidak mau obor. Maksa disareng tujuanna dina rumah tanpa bakasi raosna bakal manak raosna. Kurang pemakan terawas kudu jangan silih oboran iya harupate ulah kita sarupateun hartos mantos kalau bojo makane kalau kamarah itu ulahnya sok dilebetkeun kena obor teh kana sai ngalebet liang terus nyobian ngalebetkeun kaksa ya sangat ayeuna ngalebetkeun maksana yo obor sabareng dina salah sabios teh aya marah salah sabios setelah di layanan silih paruman we nya lurus aman tok dilebetkeun doakan udah hurung heula apa bakal adekeun sesuduknya atau sesepi kabut kalau kadikeun kabut tinggal ka paguru waktu taruh bakaseunya tos ka pagurunya biasa tos sok potongkeun kaduha anak potong ngawon bicin kana mah tos gede kalau kekalem sok potongkeun nah gitu jadi simbolna kira-kira main buat kita pamida aya amarah itu teh tekenya ieu picena buang ulah yang buang sok mana lekan teh cuk lekan ayo lekan teh ulang alat di depan tah ieu aya ieu lekanna nu gaduna pambebean tah ieu nom bibir kita besar kalau fokus kan aja naon ya ayah tadi istri itu punya apa kau ya dia kos tepatnya sama berbuat kayak keluar nyasok itu dua tuh iya keluar bang turun bucatnya dua tuh ada kita istri mana sih bucat sok bucat itu bodas bujur sekali bujur dengan istri kan bujur nah kalau depan istri masih dahulu gitu Ima 17 tahun kakikir prosesnya urutan itu dulu goyang ini yang anak doi masih pernah di tengah-tengah orang goyang yang goyang Siapa oke pengen tutup ngadu aku yang ke pengantin mudah-mudahan sing jantung balikin sakit mau ada serang warahmah sehingga ngadu bapak itu dengan soal